Sanajan ka gunung ai hate sia ka toko mah tuh mal beres. Mal beres sanajan di leuweung ai hate sia ka motor, ka mobil, mal beres. Sanajan diriung-riung ku jelema tapi hate pegat. Tah kitu cek Imam Ghazali. Teu kudu ngajauhan lembur sia, di lembur sia bae di ditu. Sia kadang jadi imam, sia magahan ngaji. Eta mah kos kitu mah ngan sakadar seni doang, asli nama deketkeun hate sia ka Gusti Allah. Senina keur jadi imam, senina keur magahan ngaji. Eta mah seni doang nu kos kitu keur henteu aja masalah. Sia embung magahan ngaji masalah. Namun sia leuwih ngadeketkeun diri ka Gusti Allah, leuwih hebatan deukeut ngadeketkeun diri ka Gusti Allah daripada magahan ngaji aya yang berkat. Nyaritakeun jelema luhur nunggeus wauh jeung Allah disebut arif billah. Arif billah eta adalah istilah ma'rifat khosoh yakni halatun idza wasala al-'abdu summi 'arifan billah. Hiji hal di mana geus tepi hamba kadinya disebut arif billah yakni jelema anu geus ninggalkeun makhluk jeung dunia. Nafsu jeung setan eueuh di dirina hiji nu aya teh Allah Subhanahu wa taala. Engke tajalli fil af'al, naik tajalli fis sifat, naik tajalli fil asma. Lamun geus tajalli af'al jeung sifat bakal tajalli asma, mun geus tajalli asma bakal tajalli zat. Ngan teu bisa diomongkeun tajalli zat mah lantaran bahasa zat eta adalah eueuh deui bahasa. Sabenerna mah lain zat Gusti Allah mangan eueuh deui bahasa. Geus atuh eta mah kurasa. Tinimiti tajalli fil af'al, naik ka tajalli fis sifat. Wari geus ngeuweuhkeun seluruh afal nu aya adalah afal Allah. Al afal kulluha minallah. Patali jeung diri urang, patali jeung luareun urang. Lamun urang geus ditajallikeun afal bakal moal narasula ayana angin beliung eta teh tapak Gusti Allah pagaweanan. Ayana tsunami eta teh pagawean Allah, ayana gempa pagawean Allah, hujan pagawean Allah. Kabeh geus urang moal embung, moal hayang kumaha Gusti bae. Sebab hirup urang napas kaluhurna ge wali mah wali boga rasa mun keur kaluhur buat teu kahadap, keur kahandap buat teu kaluhur. Terus bae geus napas tadi pinuhan we ku ka Gusti Allah. Allahu Allah. Waktu jang kurudat kredit kos gitu. Waktu jang nyokot duit di bank kos gitu. Waktu jang HP aja. Ieu mah keur ngaji genang ningnong HP. Teu daek pepegatan teh jeung HP teh cek urang teh HP. Aing deuk ngaji heula ka Cilongok datang ka jam 12. Ku aing sia ditinggalkeun di meja P-nya. Kayak dirujuk deui ku aing geus datang ka imah, ing pepegatan heula jeung sia tah nol ngaranna tek geus bae. Lepas tina segala rupa aing mah ngaji nol. Ieu mah HP geus datang ke pertengahan jalan, eureun di rem motor. Kunaon gitu? HP tinggalkeun. Balik deui ya Karim Gusti. Allah teh daek pepegatan jeung HP. Masya Allah kadanan cara itu imsan Sayyidina Ali matolak tu kisalasa. Nalak tilu aing geus ya dunia tuh maka dunia keseluruhan maka danan ka HP. Beuh Masya Allah ieu mah guru keur ngaji saingan jeung HP. Insyaallah. Nang ning urusan naon eta HP. MOU. Terus mun urusan miliar mah orang nagih hutang. Aku lumayan aja tajali afal teh moal bisa tajali masih hubungan jeung HP. Moal bisa hubungan jeung televisi jeung makhluk-makhluk jeung lazat-lazat moal bisa. Nolkeun ku urang set geserkeun dunia, geserkeun makhluk, geserkeun nafsu, geserkeun setan. Hiji we urang kaluar sakumaha kaluarna
Kitu orai tina peurahna sok tinggal kitu. Geus urang teu bobolokot ku dunia, bersih urang. Lepas teu bobolokot urang ku makhluk, lepas urang. Haju berarti urang ulah ngahiji jeung makhluk lain gitu. I'tizalna ti makhluk tesirna. Biasa urang teh tak kulu kama yakulun nas, talbasu kama yalbasun nas. Biasa dahar sakumaha dahar manusia, make pakaian sakumaha make pakaian manusia. Geus berarti anjeun rerejengan fil zahir, tapi anjeun ihtizal fil batin. Urang ngahiji jeung manusia jeung saha bae, jeung kafir sekalipun jeung fasik masalah, tapi sirna jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kitu hirup mah. Nah iya hayang tajalli teh kos kitu teh bisa cenah kos kitu mah katara ka gunung kara ka leuweung basi keneh bisa kos kitu bae sakali waktu urang teh dibutuhkeun jadi imam aya nu ngariung kadang-kadang titah maca tahlil lumayan seberkat-berkat balik deui tah berarti urang ngaruju deui hayang berkat teh ngaruju deui berarti tah di imah teh aduh aing aya anu ngundang ieu masyaallah Gusti dek mere non gitu dah sehat di sodakoh ilmu ya sodakoh ilmu pamere ti Gusti rek di sodakohkeun we teh Gusti teh ulah sok hayang ojo lah tuh moal Gusti moal abdi mandek ka Gusti we batur mah sodakoh teh dunia abdi mah sodakoh teh ilmu we sugan kapake ku batur heug atuh berangkat teh di jalan lumayan mun dibere 3 juta ya ngaruju berarti rusak tak perniatan tak mun 3 juta mun 2 juta mun 500 macam apa ya ngaruju hati teh hati awak mah sakikieun bae mentek aya nu datang ka Imam Ghazali assalamualaikum waalaikumsalam di mana anjeun abdi datang ti jauh jasa rek naon ka dieu abdi mah ieu teh hayang kitu ngadeukeutkan jeung Allah bae ngadeukeutkan jeung Allah mah teh kudu berangkat ti imah ka dieu di imah ka dieu mah pegate jeung jelema nu itu jeung jelema nu ieu nyambung atuh jauh kele jeung Allah iya aja henteu kudu ka dieu itu di imah cicing jeung Allah mah deukeut sebab urang mah salila hirup di alam dunia pasti babarengan jeung jelema deui zahir mah teh bae jeung Allah carekan nya pepegatan ka gunung ge ka gunung sia ka gunung ninggalkeun jelema eta teh bakalna hate mah jeung jelema bae aya sia resep ka jelema mah bakal hate teh jeung dunia bae sia resep ka dunia mah jasana jan jeung jelema aya resep kana dunia mah ta eta teh lu kos kitu tanu uzlah mah sanajan ka gunung aya hate sia ka toko mah tuh mal beres sanajan di leuweung aya hate sia ka motor ka mobil mal beres sanajan diriung-riung ku jelema tapi hate pegat tah kitu cek Imam Ghazali teu kudu ngajauhan lembur sia di lembur sia bae di ditu sia kadang jadi imam sia magahan ngaji eta mah kos kitu mah ngan sakadar seni doang aslina mah dekeutkeun hate sia ka Gusti Allah senina keur jadi imam senina keur magahan ngaji eta mah seni doang nu kos kitu keur henteu aja masalah sia embung magahan ngaji masalah namun sia leuwih ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah leuwih hebatan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah daripada magahan ngaji aya yang berkat. Kos saha coba contohna hiji bae. Pangnyontohankeun. Ngaji tapi yang berkat. Rohim. Itu beres dicarekan ku Imam Ghazali karak paham. Oh jah tuh. Moal tajali jelema mun masih kene babarengan jeung dunia hate nah. Moal tajali mun jelema babarengan jeung makhluk sebab nu tajali teh nu kadeuleu nu keur dibarengan ku urang. Almaru ma'aman ahabba. Jelema babarengan jeung nu dipake ka resepna. Urang resep kuari ka motor sanajan keur ngaji eta motor teh kadeuleu bae. Kadeuleu bae. Urang resep ka urang berebes nu hideung teh. Nu bibirna geunteul teh. Beureum lain koneng lain. Sakumaha Muhammad Ali tas ditinju. Eta teh urang inget we ka dieu eta nu keur babarengan jeung urang. Naon nu dipake ka resep ku urang eta nu keur babarengan jeung urang. Talam urang resep bae ka dunia eta lah nu ngabarengan ka urang. Urang resep bae ku ari ka pakaian eta lah nu keur babarengan jeung urang. Urang resep ka nyihindun eta nu keur babarengan jeung urang. Lamun eta teh dipegat-pegatkeun ku urang, salilana datang ka paeh atuh kitu bae urang teh moal tajali-tajali janu tajalina motor poswan.
Janu tajalina teh apaan sa? Janu tajalina teh eta mio. Nu tajalina teh orang Lampung. Eta nu tajalina teh. Lamun hayang jabatan atau jabatan panu tajalina teh di hate urang teh. Mata hate teh kadeuleum we jabatan. Picenan eta plek, picenan eta trek naon nu tajalina nu nyieuna Allah Subhanahu wa taala bakal kadeuleum pagawean Allah. Ya Allah ya Rabbi. Geus eueuh dunyaan, geus eueuh makhlukan di jero hate teh, geus eueuh nafsuan jeung eueuh setanan. Pan ieu babaturan nu paling bahaya, macet Imam Qushairi adalah babaturan nu ka mana bae nuturkeun urang. Naon? Fasadus sohbah huwa nafsu. Rusak babaturan urang teh, ieu teh nafsu. Nu ngabaturan urang salilakna teh adalah nafsu. Sebab keur sorangan bae nafsu mah milu bae. Ta eta anu kudu diteangan mata nafsu pelebah mana singkirkeun nafsu teh. Jeung jelema mah ku urang bisa dipegatkeun aing teh hayang babarengan jeung sia. Emang kurang gitu lantaran sia teu mere kamangpaatan ka aing bisa bae. Pegat-pegatkeun ku urang jelema kabeh nafsu mah luar biasa hese mata ieu nu mantak ge megatkeun nafsu di mana posisi nafsuna. Nafsu naon nu kurang dek dipegatkeun teh? Innan nafsala ammaratum bisu. Tapi dia ti handap. Handapeun bujal kaluhur ka dieu ieu adalah lain handap. Handapeun Habib mah aja inget ka handap meureun. Handapeun bujal ka handap lain deui eta mah tuh. Ieu mah kaluhur ka dieu. Ai panganten hese. Kajali bae meureun. Masya Allah. Saya berbeda kan di nafsul ammaratun bisu. Innan nafsal ammaratun bisu al-bukhlu, al-hirsu, al-hasad, al-jahlu, al-kibru, al-syahwat, al-godob. 7 perkara. Ini adalah nafsul ammaratun bisu. Picen. Eta nu selalu ngabarengan jeung urang teh sorangan, nangtung, di lembur, di kampung, di imah. Nafsu eta mah tah babarengan bae. Tak eta teh babaturan urang nu paling bahaya. Lamun eta can disingkirkeun mal beres. Mal beres kajian kumaha ge nyingkiran dunya babari, nyingkiran makhluk babari, tapi eta babaturan eta tanu bahaya jasa. Cek kamakola Zainuddin MZ mah bukan sekedar bahaya tapi bahaya, perenyana. Nu bahaya. Tah eta pice. Beres. Dunia geus eueuh di hate, makhluk geus eueuh, nafsu geus eueuh. Setan ge kadeuleuk ku urang setan. Setan teh ngagoda urang kadeuleuk setan sia. Hah? Setan. Nya ge ampun. Imam Syafi'i bae kadeuleuk setan sia, setan. Komo ku Kangjeng Nabi mah di talian pan setan teh. Ku urang mah pan dianggap babaturan setan teh. Aduh, bari nonton TV. Setan, boleh. Ramenya. Cek setan teh sia nyetankeun ka aing sia ge setan. Urang perkumpulan setan ieu atuh masalah. Kada setan betul. Inget ka dongeng Gus Dur teh. Gus Dur teh ngadongengkeun Allah yarhamkeun naon karang-karana Soeharto ka Mekah. Allah yarham deui teh Soeharto ge. Soeharto ka Mekah di barengan ku gitu Menteri Penerangan teh Harmoko. Itu dongeng Gus Dur teh aya bae Gus Dur. Begitu ke Malang Jumrah, kena balik deui batu teh ka Harmoko. Ditimpakeun deui balik deui. Ditimpakeun deui balik deui ngambek Harmoko. Kaya suara sesama setan jangan saling mengusik. Gus Dur itu bener deh bae karikaturna. Oh, Jakarta teh ya tuh. Terima kasih setan. Ya udah, kita sama-sama setan. Oh. Jadi Harmoko. Gus Dur beranian dia setan. Eta teh aya Harmoko da baheula keur Soeharto ka Mekah teh pada teh Harmoko anu nuturkeun anak ka ditu. Teh eta karikaturna kos kitu. Begitu bareng jumroh teh Gus Dur teh malik. Kena tarang Harmoko sekali deui marah Harmoko aya suara di ruhut sesama setan jangan saling mengusik. Aya bae daya piceun nafsu so bakal tajalli afal Allah bersih hate teh naik ke tajalli kana sifatna naik tajalli kana asma geus eueuh nanaon di alam dunia la mawjuda illallah nu mawjud angin Allah la mawjuda il haqi illallah ngan Allah we hungkul tah fakullu ma yatajalla bihi ta'ala
fi qalbil arif ieu dicaritakeun eta naon nu tajalli boh afal boh sifat boh asma di jero hate arif tajalli malain ku mata kasat tapi ku mata hate alladzi huwa nu arif eta teh badalun minallah fi mulkihi wa tasrifihi jadi gaganti Allah dina karajaan jeung bolahna mangga diserahkeun ka para wali Allah kumaha kahayang walina tajalli tageus di qalbu arif geus caritakeun arif tadi teh ya arif billah halatun idza wasalal abdu sumya arifan billah anu syahadatna teh ya syahadat qalbiyah lain syahadat lisaniyah engke keyakinanana keyakinan tambah lantaran engke ma'rifat teh kabagi dua aya ma'rifat qalbiyah aya ma'rifat lisaniyah ma'rifat qalbi mahfuzah min hawajiz nafsi wa wasawisi syaitan mun ma'rifat lisan mamzujatun bi afatin nafsi wa akhlaqis syaitan engkena aya ujub aya takabur aya riya jeung sajabana eta mah ma'rifat lisan mun ma'rifat qalbi mahfuzatun min hawajiz nafsi wa wasawisi syaitan ngeunah nyentek di jero hati bersih. Tah, geus beres tajalli sumaya tajalla fil wujud. Tajalli di da wujud teueuh nu wujud iwal ti Gusti Allah. Nu aya jalalihi wa jamalihi. Kagagahan Allah jeung kaelokan Allah. Mun neuleuh tsunami gagah amat Allah. Mun neuleuh gempa gagah amat Allah. Mun neuleuh nu geulis wih, hebat amat Gusti Allah. Masya Allah karim. Hayang amat nyandung. Dulu dah. Nulu nu kasep gitu kene. Nulu tatangkalan nu baragus lain kateuleut tatangkalan jamal Allah. Lamun aya angin sepoi-sepoi, Masya Allah jamal Allah. Selalu jalal jeung jamal Allah. Anu aya di benak hati tah eta nu tajalli kabagi kana opat. Sakumaha badal kabagi kana opat nomor kahiji imma ayakuna badalan minal haqqi wa naiban anhu fil kulli anakalana eta si arif billah nu geus ditajallikeun ku Gusti Allah afalna sifatna jeung asmana nu kadeuleu dina wujud teh ngan sakadar jalal Allah jeung jamal Allah nah ieu teh jadi badal minal haqqi wa naiban anhu fil kulli seutuhna disebut maqamul gaus al-jami'i anu ngumpulkeun kana keseluruhan daerah di adal madad kullahu minhu sebab kanikmatan jeung pamere kabeh ti Gusti Allah lidairati kulliha hisan wa makna ulang mun nyaritakeun daerah kudu ngajet tarekat aya dairatus sugro aya dairatul kubro aya daerah-daerah na awak urang teh daerah-daerah na geus engke ijazah ge ijazah teh tahap awal dairatus sugro ngaranna ke tahap kedua dairatul kubro ngaranna jadi di daerah-daerah di awak urang ge geus urang teh pepegatanana nya sabaraha persen kanyahoan melalui daerahna ieu teh ya endeuh jadina jadi kos kumaha ieu di daerah awal teh geus jadi apa encan moal bisa naik ka daeratul kubro lamun di daerah awal encan bisa nu batak teh bisa sakaligus ijazahna tarekat mah lain cara tarekat nu kuari kudu geus jadi heula dina daeratul ula naik ka daeratul saniyah daeratul kubro tayun mantak engkena seluruh daerah geus dimiliki ku nyana sugro jeung kubrona ula jeung saniyahna kakarak di dinya teh nyana geus tajalli di keseluruhan gaos ngaranna Qasya Abdul Qadir Kutub Rabbani wal Arifus Sadadani Al-Gausul Kabir Al-Gausul Azim Gaus nu diangkat jadi gaus di antara Imam Sya'rani nyana diangkat jadi gaus teu kuat hanya 2 jam Imam Sya'rani teh agan seukur 2 jam teu kuat sakana jadi gaus turun dia jadi kutub jadi pangkat gaus mah lain lalagaan mata ku hese-hesena aya bae di Cikupa mah di ngaranna Muhammad Gaus Gausul Somadani wal Arifus Somadani Gausul A'zam tak eta teh zaman sajamana aya bae terus bae maot ganti ti kutub naik ngan aya nu kuat aya nu henteu aya nu kuat teh saminggu aya nu kuat sapoe aya nu kuat teh ngan saukur 12 jam aya nu kuat Imam Sya'rani nyebutkeun kula jadi gaos ngan 2 jam teu kuat turun deui ka kutub
Tah eta kos kitu atuh kuari ge sabarang urang jadi camat teh anu kuat anu henteu di demo nu teu kuat sabarang geus teu kararuat ngan nya mah kuat ka isin bae itu keneh lurah sabarang lamun nya isinan mah mun ulanya isinan atuh geus teu kuat sakitu terus saya ka bupati terus ka gubernur kulantaran nya mah atuh geus kitu jadi kuat-kuatkeun bae dina wali mah lantaran jujur jeung adil nalika aya kasalahan saeutik dina kagawasan turun teu kuat ulah aya deuleu saeutik-eutik acan ka urusan dunia hiji Allah tah ilah jadi badal minal haqi wa daiban anil filkul nyaeta makom gaus al-jami li anal madad kullu min lidairah kullaha isan wa maknan saya geus deuleuanna geus lain deui jadi lamun urang belajar tek dairatul ula muraqabahna nu mana engke tafakurna kumaha zikirna sakumaha di daerah ulana ge tah lamun can naek moal bisa ka daerah tsaniyah matak lamun teu guguru nu kos kitu mah moal bisa engkena setan anu datangna setan matak kuari zikir ongko tapi kasurupan zikir tapi kasurupan cek nyonom Yesus Syarif Hidayatullah oh di mana ieu Si Syarif Hidayatullah di Lampung salah tuh aja di Lampung oh kurang ngaba ceknya ke Lampung aslinya mah Cirebon eta bisa ngomong kos kitu tolol zikir bisa kos kitu debantak maknya nurunkeun zikir orang Pemda maknya mui nurunkeun zikir teu percaya sabakatul hiber acan aing mah mun endek zikir bae ulah waktu turun segede kiai ge aya syaratna nurunkeun zikir mah mun zikir torekat aya syukur biasa mah masalah ngan lamun geus menamakan torekat berarti nyana geus asup kana luang lingkup menuju Allah make suluk berarti nyana teh geus kudu kaluar tina dunia karesepna geus kaluar tina makhluk jalan pintas ieu teh deuk jadi wali banyak guru urang mui deuk menuju jadi wali ti mui teu percaya sabakatul hiber acan aing mah henteu bae kajian kumaha ge cacakan kiai ge can percaya di deuleuh heula afalna ahwalna bicarana jeung kumaha-kumahana oh masih kena nyinggung berkat mah moal bisa mun pidato masih kena nyinggung berkat oh tah mah masih kena 7 lapis langit jauh keneh tah mah kos kitu pajeun teuing kolot udeng-udengna gede cat ilmu luhur jasa teu bisa ieu mah piwalieun lain deui ieu mah piwalieun ieu mah urang mah keur nyaritakeun jelema anu usul ka Allah arif billah makomna teh ieu mah lain sambarangan tah nu tajali teh eta geus duniaan makhlukan nafsuan setanan hiji ge Gusti Allah tah lamun nyana teh di daerah tur ula jeung daerah tsaniyahna geus kagambar ku nyana teu kudu caritakeun daerah ula kumaha-kumahana moal teu kudu daerah tsaniyah kudu kumaha teu kudu ieu mah aya 2 daerah bae geus mun geus tamat kakarak nyana diangkat tak jadi kutub naik jadi gaos ieulah nomor kahiji mendak lamun di dituna ieu adalah badalul kul minal kul badal kul minal kul mun di dieuna badalan minal haqqi wa naiban annu fil kul wa huwa maqamul gaos etalah nu disebut adalah gaos wallahu a'lam